kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Wa'lam annal ilma tauhidi matlubun, kanyahokeun ku anjeun yen saestuna ari ilmu tauhid teh eta mangrupakeun ilmu anu wajib dikanyahokeun, anu wajib dipelajari. Ceuk kateranganana dina kitab Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam kanyahokeun ku anjeun, ari kanyahokeun ku anjeun teh artina anjeun wajib diajar nepi kanyaho. Annahu alhala wa sa'an, alhala tuduh kana diri, ari sa'an eta domir tuduh kanu dimaksud. La ilaha teu aya pangeran, ari pangeran bimakna artina teu aya anu kagungan sifat kapangeranan, atawa teu aya pangeran anu ngajadikeun, atawa teu aya dat anu berhak diibadahan illallah angin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ari tauhid eta asal tina kecap wahada yuwahidu tauhidan, artina nunggalkeun. Ari tunggal eta beda jeung hiji. Ari hiji mah tuduh kana jumlah atawa tuduh kana bilangan, jeung ari hiji mah aya samemehna jeung aya saenggeusna. Samemeh hiji 0, saenggeus hiji 2. Sidengkeun ari nunggal mah lain nuduhkeun kana jumlah, lain nuduhkeun kana bilangan, jeung eueuh samemehna eueuh saenggeusna. Artina ari zat Allah subhanahu wa ta'ala mah lain hiji tapi nu kagungan hiji. Itu ila mustajimun lintifai syirki. Ai ilmu tauhid nyaeta ilmu anu kumarajimkeunana dina diri anjeun, anu ku ayana eta ilmu dina diri anjeun nyaeta matak ngaleungitkeun kana syirik. Artina lamun anjeun bertauhid mangka leungitlah syirik tina diri anjeun, nya kitu deui sabalikna. Lamun anjeun teu bertauhid mangka bercokolah eta syirik dina diri anjeun. Asyirkul nau'aini, ari syirik eta aya 2 rupa. Kahiji syirkul dohirun jaliyun, syirik dohir anu jelas. Wa qad dzakarahu ma aksamihi al-Ghazali wa ghairuh, nyata saperti anu parantos dipertelakeun ku Imam Al-Ghazali jeung ku para ulama-ulama anu sejenna. Contohna saperti nyembah kana patung, nyembah binatang, nyembah tangkal, nyembah arwah nenek moyang, nyembah Nyi Roro Kidul jeung sajabana taeta teh ngaranna syirkul dohirun jaliyun. Lamun aya syirkul dohirun jaliyun dina diri ente, eta matak ngaluarkeun ente tina iman jeung Islam, disebut murtad. Nu kadua syirkul batinun hopiyun, syirik batin anu samar.
wa huwa mastaulat alaihi nufusi minal akwani fahujibat biha antalakil madad min alima alimil ghaibi. Nyaeta suatu perkara anu terdiri tina akwan. Ari akwan teh nyaeta sarupaning ciptaan saperti anu rupana alam, nyaeta tegesna anu rupana makhluk atawa gambaran makhluk, nyatana anu jadi udagan tina nafsu anu ngahalangan anjeun tina narima madad. Ari madad teh bantuan atawa anugerah tidak nu kagungan maha uninga kana sadaya perkara anu goib. Bantuan Gusti Allah ka hate disebut madad. Jadi lamun ente migawe suatu amal ibadah karena suatu perkara anu jadi udagan nafsu seperti hayang bunghar atawa hayang sakti atawa hayang awewe geulis, beunghar sakti awewe geulis teh eta teh kaasup kana akwan. Lamun ente udaganana kana akwan mangka hate ente teh akan berpaling tina tawajuh ka Gusti Allah jadi tawajuh kana akwan saperti tawajuh kana kabungharan, tawajuh kana kasaktian, tawajuh kana awewe jeung sajabana. Dalam terjadi seperti itu maka hati ente telah terhijab, telah tertutup, telah terhalang oleh akwan. Lamun hati ente telah terhijab oleh akwan, maka hati ente tidak akan bisa menerima madad. Artinya tidak akan mendapat anugerah ilahi dari alam goib. Jalma anu hatena katutup ku akwan, tegesna ku gambaran-gambaran makhluk moal bisa narima madad, moal bisa narima anugerah Gusti Allah anu lemes-lemes, goib-goib. Jadi berpalingna hate ente ti Gusti Allah kana akwan taeta teh ngaranna syirkul batinun hopiun. Jadi ari syirkul batinun hopiun mah tidak menyebabkan ente menjadi murtad, tapi menyebabkan ente terhijab sehingga ente tidak bisa menerima madad. Itu berarti jadi anta ma'al akwan malam tu syahid al mukawin. Lamun ente ngudagna kana akwan nyaeta kana makhluk, maka etalah anu ngahalangan ente tina musyahadah kadat anu ngajadikeun makhluk. Jadi mau tembus ka al mukawin kusabab kehalangan ku akwan gitu. Jadi ngahalangan ente tina menang al-madad ti Gusti Allah diantara nyaeta aya na akwan dina jero batin ente. Wa mayabinu ayyadharu laka tauhiduka
illa idza kharajta anka anasyairil agyari bi antaroha kullaha minallah. Jemuanya tak kadiri anjeun katauhidan anjeun kecuali lamun anjeun kaluar tina diri anjeun, tegesna kaluar tina hawa nafsu atawa kaluar tina syahwat nafsu anjeun. Ari nafsu, ari hawa, ari syahwat, ari hawa nafsu eta teh udaganana kana agyar. Ari agyar teh bentuk jamak tina goir. Ari goir teh nyaeta anu sejenna, maksudna anu salian ti Gusti Allah. Tak anu salian ti Gusti Allah disebut agyar, seperti anu tadi kabungharan, kasaktian, kageulisan, jeung sajabana kadudukan, kapangkatan, heueuh eta teh agyar. Eta teh anu dipikaresep ku nafsu. Ari carana kaluar tina diri nyaeta ku cara ngarobah mindset, ngarobah cara pandang. Jadi pandanglah ku pandangan batin anjeun bahwa saestuna segala sesuatu seluruhna itu semuanya dari Gusti Allah. Dengan kata lain, ulah katingali ayana diri dina pandangan batin anjeun. Pandangan anjeun ulah bertumpu kana diri jeung ulah bertumpu ka makhluk nu aya di luar diri. Heueuh. Jadi ulah aya katingali diri dina pandangan batin anjeun, dina pandangan pikiran anjeun, dina pandangan kesadaran anjeun, dina pandangan perasaan batin anjeun. Sakumaha cek dawuhna Gusti Allah dina Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah anu ngajadikeun anjeun jeung naon anu dipigawe ku anjeun. Eta lamun mandang ka diri anjeun sorangan, nya kitu deui lamun mandang ka diri batur. Gusti Allah anu ngajadikeun batur jeung naon anu dipigawe ku batur, nya kitu deui lamun mandang kana alam. Gusti Allah anu ngajadikeun alam jeung naon anu terjadi di alam. Itu jadi kamana wae pandangan batin ente yang hareup di dinya ente yang hareup langsung ke Gusti Allah. Kasadaran ente teh teu kahalangan ku diri sorangan, teu kahalangan ku batur, teu kahalangan ku alam, teu kahalangan ku gambaran makhluk. Ningali naon wae ente sadar kanu ngajadikeunana. Eta teh aya anu ngajadikeunana gitu. Jadi dina pandangan jeung kasadaran batin mah jang ulah mandang kana diri, kana akuan, kana agyar, tapi tawajuhkeun sanghareupeun eta pandangan hate anjeun, eta pandangan pikiran anjeun, eta pandangan perasaan anjeun teh sautuhna seluruhna salawasna kanu ngajadikeunana nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta teh kaasup kana tauhidna hate.
Jadi ari anu kudu bertauhid dina diri anjeun teh minimalna aya 3. Kahiji akal, kadua hate, katilu ruh. Tah akal, hate, jeung ruh ente teh kabehanana kudu bertauhid. Faman wahadahu bi aklihi wahadahu bil ibaroh. Ari tauhidna akal nyaeta make ibarat, make ilmu pengetahuan, make dalil, make bayan, artina make dasar atau dalil anu kaharti ku pikir kahontal ku akal anu cocok jeung katerangan Quran jeung hadis. Eta tauhidna akal make ilmu. Contohna ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu mantik. Malah mah kabeh dionakeun make ilmu filsafat jeung sajabana. Eta tauhidna akal. Wa man wahadahu biqalbihi wahadahu bil basyirah. Ari tauhidna hate mah nyaeta make basyirah. Ari basyirah teh pandangan mata hate, make pandangan batin. Artina ente kudu mukasyafah, kudu tembus pandang langsung ka Gusti Allah. Kasadaran ente teh ulah kahalangan ku akwan, ku agyar, ku makhluk. Jadi kudu tembus kasadaran teh ningali naon wae langsung sadar ka Gusti Allah. Ieu teh kabeh ge tapak pagaweanana Gusti Allah. Wa man wahadahu birruh wa rabbuka iman bihi. Ari tauhidna ruh nyaeta ajegna ruh atawa nangtung dina katunggalan jeung anjeunna. Nyaeta dina makom bako. Ai li nafsihi binafsihi, tegasna tauhid ka Gusti Allah teh ti Gusti Allah ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Tuh jadi leungit di dunia sama bersih. Oh naon sawean ti Gusti Allah, eta tauhidna ruh. Jadi bersihkeun batin ente tina syirkul batinun khafiyun, supaya ente teh naik tina tauhid ku akal kana tauhid ku hate. Sabab ari tauhid ku akal mah eta tauhidna jalma awam. Ari tauhid ku hate cindekna dina pandangan batin jeung dina rasa batin. Contona kieu, lamun ente mandang ka diri ente sorangan, tuluy ente memandang yen diri ente teh kuat, ente teh hebat, ente teh pinter, ente teh anu nyageurkeun, ente teh anu ngarizkian anak pamajikan, ente teh anu ngatur, anu nangtukeun, anu ngurus, anu berkuasa, anu ngadatangkeun manfaat, anu nolak mudorot jeung sajabana. Ta eta ngaranna ente teh kakurung ku akwan. Akwan anu rupana wujud diri ente sorangan. Hatina kakurung ku gambaran makhluk, ari makhlukna teh diri ente sorangan. Hartina basyirah ente teh katutup ku makhluk, sehingga pandangan hate ente teh mentok di makhluk, tetembus ka Gusti Allah. Seolah-olah Gusti Allah mah eueuh, seolah-olah anu berkuasa teh ente, seolah-olah anu bisa teh ente, seolah-olah anu gagah teh ente, seolah-olah anu pinter teh ente, jeung saterusna.
Dalam seperti itu berarti ente teh hatena acan bertauhid. Jadi nu kudu bertauhid lain akal wungkul hate oge kudu bertauhid. Contohna deui lamun ente mandang ka diri batur seperti misalna mandang ka bos ente, tuh ente ngerasa bahwa dialah yang berkuasa, bahwa dialah yang mengurus rezeki ente, dialah yang menentukan nasib ente, dialah yang berjasa dalam hidup ente, jeung saterusna ta eta oge sarua eta ge kaasup kana sirkul batinun hopiun, nandakeun hate ente teh can bertauhid ka Gusti Allah. Ari jalma anu hatena bertauhid mah jan hatena tidak memandang dan tidak merasa ada yang menjadikan, ada yang menentukan, ada yang mengatur, ada yang mengurus, yang berkuasa jeung saterusna selain Gusti Allah. Jadi dalam pandangan hati jamaah anu bertauhid mah seluruh manusia, seluruh makhluk, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun nasabnya, semuanya adalah objek, semuanya adalah sasaran dari kekuasaan Gusti Allah. Jadi ari hate mah tauhidna tauhid hakikat nama tidak ada pelaku selain Allah. La ilaha illallah la fa'ila illallah, cek terangan anak wallahu fa'alu lima yurid.